Awas.
Sebagian tidak sholat
kewajiban orang keluarga masyarakat ini karena mereka itu kumaha pertamanan tebohi mana bodoh kumana kada di kalau kita belanja selaku warga negara anu boga tanggung jawab dari sewa yang kudu yakin sadar bernegara sadar bermasyarakat. Nah sababna kitu sabab nah mulakan pantok yang berpanjang lah rek ditawa polisi mungkin artinya kudu aya kasadaran sewang-sewang urang teh kudu popek prakok pemungkeun pe pikiran balik prak di gawena ayeuna jangan ayeuna kabudak-budak kalau bae sumur ngomongkeun teori aya prak-prakana nol mah tong nihil mah nya nu mata teh oge ukur teori jeung sejabat mah sok ngalakeun keamanan teh sejabat di keamanan ngaranna teh memperkecil ruang itu kejahatan atuh bisi aya kahuruan di lembur wayang ngaranna bisa orang teh selain patalepan informasi bisi aya tetangga tertedama butuh ka rumah sakit urang teh bisa perpanjangan tangan urang bantuan bisi aya nureuneuh melahirkeun tawa kumaha urgen bisa urang bantuannya mata teh oge gitu aya manfaatna jeung loba manfaatna seperti hana ayeuna Kominfo aya kegiatan teh kudu aya tujuan jeung targetna nyaeta ngatransparansikeun program jeung ieu teh anu di sasarte nyaeta stunting sabab stunting ieu teh gagal tumbuh nya sabab gagal tumbuh ieu teh ngabalukarkeun ka hiji dina urang teh dina kognitifna nyaeta dina uteutna teh nya ngurangan jadi lemot teh dina pertumbuhan jadi kurang nya kitu dan mata teh oge si orang seloba nya lapan cakadana iki tetah lamun hayang ibadah budak anu saleh 1000 tahun eta urang kali sakacan jumlah kalambunya teh kudu dididik melalui hati kudu dididik heula indung bapana nya cacak eta agama geus nyaritakeun di zaman baheula da bohongan urang-urang keneh kudu noyor wae dina kasalahan noyor wae dina goreng pacutan gorengan hade nya rumata teh gitu deuleu bagja sejunjang karawatna Bapak Jayadi Bapak Kominfo sadayana urang doakeun ku sadayana diawit Bapak Kominfo miwah renrengan Bapak Camat miwah renrengan masyarakat Limbangan nu nonton nu ditonton nu icalankum sabi wiji-wiji sadayana mugia mani rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala paranjang yuswana amin arageun milikna amin ditebikeun tina balaina diparankeun sareng rezekina anu can kaungan jodoh sing engar-engar teuing jodoh amin siapa tarikna itu aya indung serangan Asia kita melihat kita anu can anu gaduh sama dan atuh si lunas engar-engar amin dari masyarakat itu nya alah bagian daripadanya dia pangijing orang Limbangan karek apa Limbangan terbalubur Limbangan karenanya ukur ngeliwatin nabuh tak ciamis kata sinte Pangandaran Dina nabuh rada deet leueuh di Limbangan di pasar Limbangan di alun-alun kecamatan itunya nyanggakeun sabarang salayan lebat ka cabai masabu nyanggakeun kami lumayan lebat ka saya manteu itu dalam santan-santan we kami ngalamun saya mapi mana heueuh
bagja orang jadi poe anu silaturahmi ke urang di sadaya. Mudah-mudahan urang di sadaya kapaina cinta sakepan deui nya. Bagja padurang teh arang langkah nabuh di Garut. Menjamitan hal itu kapuningan Subah kasasi kali nama Selawi belum tadinya nabuh teh Ina mampir di alun-alun Syakir orang teh kasalan deket nabuh teh di jalan provinsi pakai jengar ngekeun terore kebelit di bus kecil rasanya teh ya hiburan ya naik pemut lagu gitu oh pemut lagu Bang Bungidang kok oleh naik terus usaha Pak Lipin nya alhamdulillah si Amu nyawe eta bingung dewek hiji bager-bager keuing bener sebenarnya ribu 100.000 lagi 2.000 mah tuh anak nuhun ambu ustekan nia eta bingung dewek di Bandung bela kadi tengah hajanya sono orang ieu sono orang sadaya nya bisa aya produk bisa jajan beun ya itu maya abu ya putangeun coba kamu tiga pihak itu mah di Lembang berarti di Parokong terus Kabulingan nya itu tak lambung gitu bambung itu naik dog hiris ngamakeun ka orang dieunya ayo tertunggu cuma kayak apa kita nunggu masuk ke BHP sampai Juli kamera ayo diberdiri sini lagi ya nih saya bos kayaknya bos kita semua nya sok bro bambung hidup naik ke hukum tahu siap beres bro kayaknya si alun-alun kecamatan
Bapak Camat anu bager. Awas nih. Ayo nu ngaloncat ke panggung. Ya, aman. Lantaran dihitung gara-gara bos karapet anu mana kapayunna aya kene gitu haturan gerak-gerak Bapak Deden gali kira-kira Ibu Dewan anu bahager kira-kira Ibu Rama Cepota yang bahager aturan Bos Arifin anu pangbagerin hatur luhur bika paripau diri api dan kagam Bos Arifin anu bagus moal burung dipisah moal burung dipisah ate kuring moal burung
Up. Laku lampah dan pikat beki kolot teh beki goblok lain kasar goblok dewek goblok teh ibarat kurang ke tukang jahit merek baju tapi teu make ukuran kadang seret kadang hatina teh teu manyi teu pas teu loyok kana hate eta teh goblok nya laku lampah kitu teh laku lampah bumudakeun naon aya bumudakeun teh nya eta tingali we ku si laing laku lampah budak mah diseuleuh ditajong digelikeun ujung hinganya akabatu diri sorangan oge dikakaya cik atuh sih bisa maehan bumudakeun dina diri ganti ku kadewasaan geus mujieuna negara urang teh jadi negara maju ulah kitu we sia mangulungut wae rek kitu anu pika kolot teh ngagulung kagorengan naon coba pikir ku sia eueuh kahadean kelakuan kitu peta teh cik atuh teh pancing boga rasa rumasa dina diri boga rasa lamun sia boga rasa dina diri moal nepi ka ngaplos-ngaploskeun dewe cara bieu cik atuh si lain teh sinen nayaga kakurung ujung dalam lamun eueuh aing di mana nya tuh kemudian ingat si lain sinen nala sinen nayaga dalam katinggal ku sia pagawe negeri lain mansiun moal aya pamajikan karek boga budak karek babaran bari jeung bapa parantos ngantunkeun pikir ku sia lamun eueuh aing di mana nya tuh dalam mah tos sia mangeunah turun tina mobil suping kana kawan maksad wina di bahanan coba dewek dikencet we na kotak sok di dandanan oge taur kali eta ge mun geus kuleureuh pikir ku sia ojo dume ente kalakuan kitu peta sia tidak memprioritaskan itu tilimbangan perdana urang di dieu munggaran tepang di wargi Garut kawargian urang dieu sok pikirna teh era ku bos Adi bos Bawang na daerah sia ku Pak Heri Bapak Camat na daerah sia ku Abu Usne ku Bos Arifin pikir dong pakai logika mana prioritas mana tidak untung hati ini buatan Allah buatan Cina geus bae aing nya kau seperti itu bisi ninggal dewek keur ambek keur teu narima jelema mah euy diheurian kadang-kadang deui saya ampura we tukang ulah ampura kunaon dipentak dan kasan dieu-dieu teh na arep we sia ada pirade banyol atuh nya makanya pira-pira we ieu teh harapan publik masih kamu banyak pangan aing itu kan dielak di kantor ini kan harapan publik nepi ka telolet. Oh, telolet om. Itu ini luar biasa belah itu karena rumah adek di sini nanti batu ada penerima nya siap di mana
Lah. Kayak boleh cek dulu. Bos merah. Bos lain ini. Lah kaget boy. Tinggal ikut gitu. Ayam manusia bangsa manusia di pertempatan Gusti. Ulah kaget heuh. Ulah kaget wae. Syah. Dina. Wah. Kurang aja aja. Lah, geus teh. Ayo ke makan di leuweung-leuweung minggu geus ya. Nya. Bicara dulu guys ya. Nah, kita bilang itu. Woi, muncul. Nah, berarti duduk cerokan. Mendengarkan pun ada kue mana sedikit makan kue itu di situ terpenting. Belah mana? Belah itu. Di mana? Di situ. Ini acar. Ayah nu baleun. Woi, manusia. Itunya lobaan. Tadi rek kade ayah nu baleun. Di mana? Di situ. Iya, ayah. Perbaleyan. Ini awal, wah itu di mana itu? Di mana ada? Sananya. Hei, manusia. Ya, dah. Gusti, ulah kaget, woi. Syah. Malah mau kertas coli teh. Dengar bisa kena coli kuring. Sorry dong. Mana? Bucin ya. Itu macetnya. Bucin ya. Belum ya gitu macetnya. Kenapa? Lah, ayo nak. Buka kan, begorokkan belah itu tuh. Ayo nampot, buka belah, belah itu belah. Ya, wah, naonnya buka, bikin mobilnya mengerak cash intinya, nya, kalau perbuya di dia dah, syah, nah tinggalin nama lagi saurang, kita gitu, ayo mobil, nah lo, ayo, Gusti, mengaku ada aksi atas, Pejaan gawin. Sampean boga dasar naon ke diri kula. Ya
penamura tambah tinggal gajah